Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Sampurasun kasadayana. kasadayana. Dulur-dulur anu jauh, baraya anu anggang, sadayana wartub. Wartub Warung wargi YouTube. YouTube. Biasa we sareng Abah, teras aya rencangan Mang Udung. Kage Mang Udung. Mang Udung teh salah sawios seniman di kabupaten anu tos ternama lah inti namanya. Terdaftar lah gitu. Ada terdaftar di Polsek di. Jadi kieu Mang Udung ya. Jadi ari Abah mah kieu nya. Sok inget zaman baheula gitu. Gitu kumaha? Zaman baheula geuning lamun urang rek disunatan geuning. Oh. Pernah disunatan henteu? Pernah. Tah, geuning sok disunatan. Disebut teh naonnya lamun memeh disunatan teh geuning sok aya tradisi khusus gitu nya keur disunatan teh. Baheula mah Sok sok aya disebut tokset. Naon tokset? Jadi kieu samemeh budak rek disunat teh baheula teh bah. Sok dikeueum teh di walungan teh. Maksudna supaya naon teh? Supaya bekah si anunana teh. Dikuliling make samping. Jadi ngagedean. Tah, engke geus bekas ya tanana teh ye. Jadi aya paraji di jero teh budak teh. Terus dikumahakeun ku paraji teh? Geus teh? ngadenge torok-tok set langsung paraji. Oh, jadi disebut tokset teh? torok-tok set. Nah, mencit eta kelamin urang kali anu rek Oh disunat. gitu. Jadi torok tokset. Torok tokset. Eta teh tradisi khusus kangge intina murang kali bade disunatan nya. Tah, sakaemut abdi ieu nya. Upami tos disunatan teh kan sok ditaikeun ka naon teh? Singa. Eta diarak sisingaan urangnya. Lama eta teh ngarak singa teh mundur baheula mah. Mundur. Eta kabayang lamun nyekel kendang nya di tukang teh aya naon beuleuh tijalikeun sapi. Tumpang sapi. Tapi kan teu bisa kitu. Jadi geus apa deui medan teh. Jadi insting beureunya insting teh. Jadi da ditingali ku abdi teh kieu upami nepak gendang kitu teh da taraluak leukeut tuh kan tara. Oh kowe ka ditu fokus gitu. Fokus kan nu dipayung. Jadi anu ngabejaan eta teh meureun. Jiga nama si Mamang beureuh puraya. Da baheula mah pan singa teh samemeh aya urang anam disebatna teh bokan sound system aya roda teh kan kapungkur mah singa teh ngangge ieu teh ya ngangge sepeda. Si mun urang mah ampli amplifier dan teh sound system na teh make aya baheula mah lain sound system disebut teh. Naon? Sompok baheula mah make aki kapitkeun we dua make ieu teh sompok hiji tapi we gaungna teh gaungna ka mana-mana nya beda jeung tapi lamun dipikir-pikir perasaan kieu Mang Udung ya kumaha antara sisingaan ayeuna jeung sisingaan zaman baheula aya perbedaanana perbedaan di naon teh sebut teh nya lamun cekorot baheula mah disebut teh gaungna terus rasa ge beda gitu. Jadi bener-bener tradisi baheula. Ari kapungkur mah pan mundur teh nayaga teh ayeuna mah maju didorong. Ngan waasna teh kieu Mang Udung. Kumaha? Lamun manggung eta kan didorong ieu nya. Dorong hareup. Lamun manggung ke daerah pagunungan eta teh waas teh. Sok Mang Udung pernah teu manggung sareng sisingaan zaman ayeuna ieu nya. Zaman ayeuna. Terus ditaikeun dina roda didorong di daerah pagunungan anu nanjak mudud geuningan kabayang eta ngeurina ieu kudu miluan. Tapi aya mah urang tonggo mah geus bisa diakalan ngarange mobil kalau buntung. Nayaga teh ditaikeun anu kalau buntung. Zaman ayeuna baheula mah teu aya konsep ide eta. Nya manggung lempang gitu berjalan. Waas mah lamun anu digotong gitu teh zaman baheula nya urang pernah ningali kieu kendang sangkeh baheula ngaranana teh pan tukang goong teh di itu ngagotong di dia ngananggung ngagoong jong-jongnya ada kompak da waasa teh kieu Mang Udung pernah ningali hiji kesenian sisingaan manggung di daerah pagunungan nya ari pas keur nanjak mah tukang goong teh ngeunah bari kieu nanjak pas mudun
Begini dek tikus ruk anjir. Ngomong-ngomong masalah singa. Kuringnya gaduh rerencangan. Tukang singa. Ai baheula mah sakemut. Di dia ya sakemut abdi. Baheula mah eta teh budak teh pernah ngalaman sok ngiring tarik miluan umbul-umbul eta teh gonjreng ka ditu ka dieu. Tah ayeuna mah budak eta jadi pimpinan di nu singa teh. Gaduh rombongan sisingaan. Kang Carlan urang suka melang. Budak suka melang eta? Suka melang Subang di kota pangkeureun terminal. Wah, nya di kota aya sisingaan. Aya di kota ge seueur singa. Aslina. Sok coba panggil urang hayang apal dibutanana kumaha eta budak. Urang mah lain kunaon hayang nyaho tentang sisingaan da kudu apal atuh. Aya pulsana. Aya pulsana loba menang anjuk. Anjuk nyaho. Kosong nomorna tidak Telkomsel ieu teh. Lain nempo HP teh kerung-kerung gitu geus kolot tuh nya. Katingali. Hawo. Halo. Halo. Di mana, Kang? Di dieu. Oh, di dinya. Heeh, geus deket. Kadi atuh cenah bejana rek amang ka dieu cenah. Diantos, Kang. Heeh, ayo ieu asup ka dieu. Di dieu ya di panyingkiran nya. Enggal. Ayo. Panyingkiran. Ayo diantosnya mohon. Sampurasun. Sada aya Bu, aya tamu ya. Sampurasun. Rampes. Aduh, rampes. Gua, Damang. Alhamdulillah. Arito. Calik. Kala Ari Akang tas di mana? Ke kuliang-kuliang we biasa malum jalmi nu ripuh mah da kumaha panggung sandi ijinan meureun aya teh isi beuteung jeung keluarga itu isi beuteung meureun watir dia pan di telepon ku urang maksudnya keur di mana masih liaran eta teh alhamdulillah cenah mah tadi teh keur di dinga di Cisugi teh mana sih belah mana Cisugi teh nyambung tadi ngomong di panyingkiran ya rada teu nyambung ya. Ya telepon tadi di panyingkiran ayeuna los-los ka Cisugi. Oh, ame Sugi beunghar lobana naon. Make ieu naon buruk tere. Oh, jadi nama bener. Kia Bang Udung ya nya. Nah, kebenaran pun kia oga punten namanya teh saha Kang? Kang Carlan. Oh, Kang Carlan teh ieu. Jalmina. Pimpinan sisingaan naon teh? Budaya Mekar. Carlan Muda. Nya. Nama apal bener-bener. Kang Carlan pimpinan budaya Mekar sisingaan teh suka melangnya Kangnya. Alhamdulillah atuh Mang Udung kasumpingan. Ngomong-ngomong sok sambil ngopi weh. Santai we urang mah nya. Ngomong-ngomong kieu tadi teh abdi teh ngobrol wae sareng Mang Udung teh ya. Iya, ngobrol. Masalah permasalahan sisingaan zaman ayeuna gitu kan. Tah kebenaran Kang Carlan ka dieu gitu nya. Di naon teh ngaranna teh di isolasi mandiri ditanya teh ditanya gitu tah. Di isolasi lah pokona mah eta ulah primap pokona. Panggung teh apa gitu. Jadi kieu Kang Kang Carlan ya nya, Kang Carlan teh pan gaduh grup sisingaan. Ti suka melang namina teh naon teh budaya Mekar. Carlan Muda. Jadi abah mah hoyong terang teh kieu. Awal berdirina abah eta grup sisingaan teh tahun sabaraha? Awal berdiri sisingaan teh tahun 2015. 2015. Karena 2000 asa murahnya. Cuman abdi ngiring di masalah seni di kawit SMP kelas 1. Tahun sabaraha teh? SMP kelas 1 teh tahun kanyawan umur aja kanyawan umurna nya. Nya atuh da. Podeuy. Sieun sieun kanyawan umur. Jadi kieu Akang berdiri na sisingaan teh tahun 2015. Cek urang mah samurah Mang Udung.
Nah murah. Bala-bala ge 2003 ayeuna teh. Iya 2015 sok bayangkeun. Asa teu nyambungnya. Urang sambungkeun. 2003 Sok 2015. bala-bala 2003. Murahnya. Ya 2015 berarti murah kitu. Maksudna teh berdiri bah. Berdiri 2015. Bala-bala 2003. Sok. Oh, murahnya. Ya berarti murah hari kitu mah. Berdiri ngawitan ngadambal grup Sisingaan Oh. tahun Ngawitan 2015. ngadamel grup Sisingaan teh 2015. Tuh jeung hareudang asli hayo di pareuman tuh da ieu teh. Nah, rupa-rupa wae. Berarti geus jalan genep tahun. Berarti eta teh guys genep tahun nya. Tahun. Tah, kieu. teh. Salami genep tahun Kang Charlan nyepeng grup Sisingaan eta. Kantos manggung di mana wae tah? Sok sebatkeun dia ieu. Alhamdulillah. Hmm. Abah aiku masalah joban mah gitunya. Ya. Panginten abdi dinu masalah yeuna panginten sareng acara sareng Kapolres sering. Udah tewa Kapolres? Sanes. Oh, Ya sebetulnya mah. tewa Kapolres. Ngisi Aya. event Oh, Kapolres. Ipen berarti nya. gitu. Ipen bisa kepake istri teh gitu. Penangkapan teh make Sisingaan. Terus Oh, lipen teh ieu meureun. perwakilan di ieu Kabupaten Subang alhamdulillah tos Ya, Polres Kabupaten. ieu gitu tos kalaman Berarti gitu. alus oge nya. Di gedung Keluar sate. Subang oge kantosnya. Keluar Subang ka Mabes. Jadi di Mabes Polri nya di Jakarta, kantos Gedung sate kantosnya. Gedung sate. gedung sate di Bandung. Sespimpor. Beraganya. Acara naon eta? Acara pelepasan Kapolri. Wih, beres. Nah, kudu dilepaskeun nya. Emang ira ditewakna Lepasan gitu. Ini jabatan. kenapa ya dilepas? Lepasan Oh, pelepasan jabatan. Sertijab. Sertijab. Jadi make Sisingaan ieu Make teh. Sisingaan eta teh juga. Tah, kieu. Bertahun-tahun pengintennya dijalani ku Kang Charlan salaku janten pimpinan. Urang ngomong teh jadi pacampur kieu nya. Bae lah. Bae. We da Baiknya. ngobrol. Daya mau ngobrol kieu. Nu penting mengerti. Tah, Penting mah ngarti. salami akang jadi pimpinan suka duka keluh kesahna naon tah Kang? Duka alaman, ya. Pengalaman. Ya kumanya Sugan eta Kumaha nya? panggungan aya nu pernah teu dibayar. Sugan panggungan pernah nu teu dibayar Tah, teu dianjuk eta. kita kumaha. alhamdulillah ai perkawis masalah biaya panggungan mah tak acan gitu tacan Dianjuk nya. tacan pernah ngalaman dianjuk Cung cereng wae meureun nya. cereng wae gitu alhamdulillah nya kitu abdi ka nu didamel gitu sana ke anak buah gitu alhamdulillah cung cereng Cung cereng ya. gitu ayeuna dinu masalah dukana panginten di kawit ayeuna ku ayana wabah Covid-19 panginten Jadi para imbas seniman teh meureun. jadi tetiasa pentas panginten gitu bah Oh, Imbas corona teh meureun jadi gitu. efekna benernya ngimbas kadinya. Imbas ka sadayana meureun. Jadi akang teh salami genep tahun nyepeng Sisingaan teh suka dukana teh nya seperti kitu meureunan. Ai kapungkur mah job teh seueur. Tah ayeuna mah meureun alhamdulillah rada carang. merosot mah merosot. Emang ari efek eta mah sadayana ge Kang sanes ka akang wae sanes ka Sisingaan wae eta teh sadayana kena imbas. Sadayana ge kena imbas. Tukang dagang, Tukang dagang, petani, sadayana ge kena imbas. buruh. Kan dalam permasalahan eta mah nya urang simpen dari milik rezeki mah tadi ge urang teu nyaho Pilih. gitu nya. Da beunang deteangan lah nu penting mah urang sehat, nu Amin. penting mah urang bisa usaha deui gitu. Salami genep tahun suka dukana sapertos kitu nya Akang ngagaduhan anak buah sabara puluh kan. Personil anak buah. abdi teh pengusung teh sekitar 80-an 80 Termasuk catrik meureun nya. 100 atuh jejegeun Padahal kadok kurang 80 atunya. paling nambahan 2 jeung abah Oh, jadi 82 Oh, jadi 82 aing urang bagian naon atuh. Cek nep teh. Jadi 80 nya personil. Tah Mang Udung, Heeh. Kang Charlan mah seorang
Kang Carlan sudah bisa menafkahi atau memberikan kehidupan untuk 80 kepala keluarga. Tuh benernya. Luar biasa kumaha tuh Kang Carlan. Dan teu sadayana geus karawin eta teh atuh. Nya kan intina mah kieu 80 teh geus kahirupan ku Kang Carlan. Intina meureun teu beda di perusahaan eta. Nah eta nama da pokona mah lah kitu we lah eta mah. Wah mah. Terus kieu Kang. Duh ampura Kang beri kopi Kang lah. Da kumaha tuh. Santai we da urang nya. Cenah aya kopina teh. Ieu teh Habis kopi teh. geus nyampak ya. Oh apa atuh apa? Apa rek dulur ka dieu apa sadiaan kopi. Ngarareuna we ngopi tukang kamera. Madak urang mau reap jadi tukang kamera teh gitu bener-bener lama singa teh kieu ye bahnya. Ya Kang nya leres kieu salaras nama ye di nu singa teh aya perubahan ari fungsi mah panginten fungsi mah sami wae kan gitu. Kan aya perubahan teh di nu cara pementasanana kan gitu. Kapungkur mah kan singa teh teu make sound system, teu make rodanya Kang ya. Kapungkur mah ngangge sepeda we hiji amplituanana teh make aki teh tetep aya we nu ngadorong sepedahna teh. Terus sombokna saha nu ngadorong. Nu jadi pertanyaan saha nu ngadorong sepedahna? Teuing ya. Hah? Teu apal kan nu ngadorong sepedahna saha? Mah make sepeda, sepeda kumbang. Tah nu jadi pertanyaan teh nu ngadorong sepeda saha? Oh eta teh. Kudu apal. Dudung abdi oge tos ngalaman gitu teh. Ngalaman sepeda teh. Tuh, Kang Carlan nu ngadorong sepeda teh. Kan maksudnya make toa teh nya Kang ya, make ieu ieu. Tah, pertanyaan deui, nu boga toana saha? Mang Mamangnya orang Palembang. Amang, si Amangnya. Pot geus-geusit si Mamang teh isu-isu. Anggung. Mang. Ate gitu teh. Kok upeng. Nah, upeng teh super sina. Signatur ge si Atul apa? Bisa kalah ka mana karepnya teh keur ngobrol jeung pimpinan gitu. Sok rupa-rupa pimpinan, budak-budak pimpinan. Bener kan? Udah. Coba ka mana wae pun ngobrol teh. Jadi kieu Kang tadi ge pan dicaritakeun nya Akang di 2000 sabaraha? 2015. Ayeuna 2021. Genep tahun berjalan Akangnya. Terus meureunan event-eventna pernah kemana wae gitu kan. Tadi teh ka Mabes, terus Gedung Sate, Taman Braga, terus ka mana di? Lain Taman Braga, Jalan Braga si eta mah. Nah, taman. Kunaon jadi Taman Braga? Sok ngaruksak wae. Oh, maksudnya jalan pokokna malah. Jalan we. Tah. Jadi kieu cek abdi gitu kan, ieu mah cek abdi cuma gitu. Lamun Akang boga grup sisingaan, lamun hayang maju ya kan nya, dorong ku Akang. Insya Allah maju kan, lamun didorong gitu. Udah dibanan. Jadi moal cicing gitu. Jadi kieu lah itu nama Akang abdi ge nganuhunkeun nya Mang Dudung berarti nganuhunkeun ka Akang geus jauh-jauh di telepon ka dieu cuma disuguhan cai hideung unggul gitu kan. Rokok sayana. Ngobrol biasa. Intina mah da ieu mah ngobrol biasa. Akang suka dukana partos dicarioskeun, nyaritakeun suka dukana jadi pimpinan teh seperti kitu di awal berdiri dugikeun ka kiwari benernya ka detik ayeuna terus gaduh personil sakieu. Bilih ieu mah Kang bilih sadayana wartub di Balesora bilih bade meryogikeun hiburan sisingaan. Tinggal sumping we. Kantun sumping we ka mana Kang? Nu alamatna di Desa Sukamelang, Kampung Sukamelang. Desa apa kelurahan gitu teh? Kampung Sukamelang. Kampung Sukamelang, Kelurahan Sukamelang. RT 20 RW 14. Kela itu asa tengah jalur Kang. Di mana-mana ge kampung heula terus RT RW kelurahan, terus kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, Jawa Barat, Indonesia. Gitu Kang. Nu jelas atuh mere alamatnya. Kampung Sukamelang. Sukamelang, Panginten, RT 20, RW 14, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Di Sukamelang.
jadi subang kotanya. Lah Sanggar Seni Sisingaan, budaya Mekar. Carlan muda. Amin lah, mudah-mudahan ke Kang akang saatosna diisolasi. Dinaon teh direpi. Naon anu sok ditanya teh naon? Diinterogasi. Oh, ta eta dioperasi bener. Operasi we kalanya. Ta eta anu sok ditanya teh Direparasi. Jadi saatosna akang kitu nya mudah-mudahan kapayuna akang sing langkung seueur jobna. Amin. Meureunnan naonnya sing tiasa ngahirupan eta anak buah akang. Anu 80 punjul 2. Canta tangga nu mari lu akang teh punjul 2 tadi. Abah jeung Mang Udung nganu jadi pertanyaan Mang Udung rek jadi tukang naon tak eta masalahna mah tukang matching teh jeung manehna mah tukang ngitung jaban unggul Kita ngawakilan sisingan teh baheula mah sakemut pribados ya. Jadi mundurnya baheula mah kan. Baheula mah mundur. Pan matak tadi ge Tah ayeuna mah maju udah didorong gitu. Da make rodanya ya namanya. Jadi kan tadi ge kitu. Sound system, make sound system. Sound system teh naon? Nu disada make speaker nu sompok teh. Oh, baheula mundur. Peseker Eta mah teu beda kieu. Lamun nu tandur kumaha lamun maju sok. Pikiran, ku sorangan ka lieur-liurnya. Pikiran nu tandur titah maju. Sok. Da tuna tandur yang bener mundur. Eta kabayangan teh kieu teh. Pak Tropangtum bab itu jeung ieu teh kompak menang teh. Wapan tadi teh kitu teh disebutna teh misterina geus beunang. Misteri chemistry-na. Misteri teh geus beunang. Jadi lamun nu ieu kakeca kabeh, lamun nu ieu kakatuh kabeh. Kituna teh sarua ringkigna. Jadi itulah disebutna sisingaan mah kesenian gotong royong. Kesenian sauyunan gitu nya. Makana pang sulit-sulitna eta teh ulah dianggap enteng tukang nanggung teh. Dalam urang jadi tukang nanggung sok bayangkeun sabaraha puluh kilo eta nu ditanggung ku urang sapaparat jalan sabaraha puluh kilometer nu ditempuh. Jeung ayeuna teh biasana teh karuat eta nya. Karuat biasa masalah gitu. Kuat mah pasti wae kuat, da ku pangabutuh. Bener. Kuat dalam mun teu butuh mah moal kuat. Anu opatan. Jadi lamun 4 kilo teh mah teu 10 kilo ya beban teh dibagi 4. Tanggungna teh. Jadi 25 kilo ewang. Nah, 25 kilo nya. 10 kilo. Ya, budak jeung sisingaan teh dibagi 4. Jadi 25 kilo ewang. 10 kilo dibagi 4. Sok. Nya 4 kilo sewang atuh. 5 kilo. Bener. 5 kilo. Bener 4 kilo. Bener. Gitu deh. Seri. 4 kilo ewang Bener. Panu nanggung 4, numpak saurang pan 5. Tah kitu numpak. Nah, saurang tuh kadang-kadang tiluan aya namanya Kangnya. Budak teh. Di nu hiji singa teh. Jadi teu saurang. Ayeuna mah tiluan opatan. Kadang-kadang ye nu hajat oge ayeuna mah sok miluan tumpah. Naik Atuh meureun berat eta kumaha. Aya saweran mah hampang we. Tah, apaan tadi teh ai ku kabutuh mah Ningali duit hampang wae. Ningali eta mah saweran mah. Saweran mah anak-anak molean. Bener ningali duit mah. Kabeh oge ku duit bah. Beban itu terasa ringan. Penyemangat gitu. Semangat pan. Baheula teh nya aya nu disebat ngarak beah nya Kang Carlan nya nyobahnya. Jadi budak teuing memeh disunatan eta teh. Teuing geus disunatan ngarak beas teh eta teh. Aya nu disebut ngarak beas teh nginformasikeun yen budak trek disunat, diislamkeun eta teh baheula teh kitu. Ngarak beas disebut. Ngarak beas. Jadi beas teh diarak-arak gitu. Ngarak budak teh dikurilingkeun di sareureun. Tadi Mang Udung nyebutkeun ngarak beas. Jadi beas teh diarak. Kunaon aya lumpat kana budak. Nya maksudnya ngarak beas teh ngaranna. Beas berarti diarak. Nu diarakeun mah budakna ngaranna ngarak beas. Nya ngarak budak atuh meureun lain ngarak beas. Namanya teh. Eta teh ngarak budak jeung beas. Lamun kitu jadi ngarak beas jeung budak. Daripada ribut bener jeung Jadi beas. kudu Jadi budak aya beasan. kudu iyalah kudu naon lah sebutna teh. Wah. Rupa-rupa wae. Pan bola mah eta teh anu ieu teh nu sisi jalan teh lamun urang ngalikeun ngarak teh ningali gitu rombongan singa teh make coret-coretnya make bulau baheula budak teh dikumahakeun. dicoretan dicoreng-coreng mun urang mah ngaramekeun mulalajo teh nya Tah gitu kan.
udah orang Sunda mah bulao Bulao lain bulu bulao kumehong aneh di wae kabayang mun itu bu mun urang teh bujur centong. bujur katel bener bujur centong. Tah ieu anu jadi patarosan teh kieu ye bah urang dongeng we ayeuna mah. Jadi baheula mah anu disebut sapake teh nya Kang ya. Bener ting henteu. Baheula mah paket singa teh 2 nya. 2. Emang 2 baheula mah. Tah ayeuna mah sapake teh 4. Enak 4 Kang sapake. 4 ayeuna mah. Ayeuna mah. Berarti lamun 2 teh nu nangguna kan 8. Berarti lamun 4 16. Jadi sapake teh tim inti teh kudu 4 singa enak mah. Akang boga singa sapaket. Ih, singana gaduh sabelijana Kang? 17. Buset. Sabaraha? 17. 30 we atuh. 17 Agustus. 17 Agustus. Kagok. Eta teh singa aslinya. Asli. Jadi kieu Kang Pak Sisingaan. Oh, sisingaan. salah wae sih ya. Jadi kieu ya mah paham singaan gitu. Paham ti abdi nya sareng Mang Udung terus sadayana rekan-rekan meureun sadaya pemerhati seni. Kang wayahna kitu nya upami gaduh grup sisingaan sapertos kitu teh ulah sok ditumpangan kuno sanis gitu nya. Walaupun memang kebutuhannya bentennya naon disebut teh nya tah kebutuhan daya jual meureun kitu teh tapi tetap tradisi nama kedah dianggo gitu kan. Ciri meureun. Nya cirina sapertos kieu lah. Teu sawios ngangge hileud, ngangge orai gitu kan. Pengger tapi dipayun singa. Jadi singa mah ngalambangkeun raja. Raja teh sanes raja singa kade. Raja hutan. Raja singa wae. Raja hutan. Tah raja si singaan itu nyaeta raja. Janten aya raja mah kedah dipayun Kang. Sawios misalkan ngamanukan nya pamundut nu hajat misalkan ieu umurang kalina hoyong naik manuk tapi hoyong dipayun atau bisa. Ya yang diterekam Nya singa. soalnya lain kunaon bisa diterekam. singa bisi ngamuk gitu ya. Ngamuk. Da raja hutan singa mah. Lalawara teuing. Kudu dihareupnya. Tah singa mah tetep kudu dihareup tradisi eta nya. Jadi urang teh tetep mempertahankan tradisi. Sebab geuning nguping wartos emang udahnya si singaan teh aya nama sanes mengungkul di daerah urang ungkul aya nama ka luar negeri ge tos kakoncara yen si singaan teh adalah aset budaya bangsa nya warisan budaya bangsa anu dikapimilik ku Kabupaten Subang gitu maksudna janten urang pertahankeun eta teh tah Abah nganuhunkeun ka Akang atau Sumping sareng Mang Udung perintahnya tebih-tebih diangkir teh tadi pasihan naon sakali deui lah Akang mudah-mudahan job seueur acara seueur sing sehat sadayana anak buah Akang sing sehat terus sakali deui upami ngersakeun hoyong sisingaan teh ka mana Kang? Ka Kampung Sukamelang, RT 20 RW 14, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Lancar ya nama bener. Jam Sangat kabul Kan di jam kabul mereka kawin ya. tas sakitu pamiarsa wargi YouTube sadayana hatur punten ti Abah Gendot sareng Mang Udung oge Kang Carlan ieu mamung obrolan-obrolan biasa tong aya rasa kasinggung tong aya naon kitu nya intina sim kuring mah mung saukur medar ngaler ngidul. nya ngaler ngidul teras medar bintang tamu sim kuring kersana Kang Carlan muda pimpinan sisingaan ti budaya Mekar alamatna sakali deui di Kampung Sukamelang RT 20 RW 14 Kelurahan Sukamelang Kabupaten Kecamatan Subang Kabupaten Subang Jawa Barat. Nuhun Kang Carlan parantos kersa Sumping. Atur punten bilih sok diheureuyan ku abahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasadayana tong hilap like, komen, subscribe di channel YouTube Balesora. Atur nuhun.